Ujo sang maestro. Ujo atanapi Mang Ujo nyaeta salah sahiji tokoh di Tatar Sunda anu seueur jasa sareng baktina kanggo kamajuan kasenian Sunda. Mang Ujo teh katelaah nama anu ngadirikeun Saung Ujo anu bertempat di Jalan Padasuka, Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Ujo ngalagena oge dipikawanoh minangka Mang Ujo gumelar di Bandung, Jawa Barat 5 Maret 1826. Tilar ti dunya 3 Mei 2001 dina yuswa 72 tahun. Nyaeta seniman, pendidik, duta, aktivis angklung sekaligus pangadeg Saung Angklung Ujo. Mang Ujo teh anak kagenep di papasangan Wiranta jeung Imi. Ujo diajar angklung dina 2 tangga nada dasar nyaeta diatonik jeung pentatonik. Hal ieu ngajadikeun anjeunna teh mahir dina mainkeun mangrupa-rupa jenis musik, ti mimiti musik tradisional Sunda nepi ka lagu-lagu populer Indonesia. Mang Ujo teh nikah sareng Ibu Uum Sumiati. Tina pernikahan ieu teh Mang Ujo ngagaduhan 10 budak. Selain diajar angklung, Mang Ujo oge diajar silat, gamelan, jeung lagu-lagu daerah dina wangun, kawih jeung tembang. Mang Ujo lulus di SGA tahun 1850 di Bandung. Bakat sarta pangabisana mingkin lumonjat nalika anjeunna jadi guru kesenian di sawatara sakola di Bandung. Pikeun ngasa pangabisana anjeunna nepungan ahli dina widangna. Teknik main kacapi jeung lagu daerah diajar ka Mang Koko. Gamelan anjeunna diajar ka Raden Mahar Angga Kusumadinata. Sedangkan angklung diantonis anjeunna diajar ka Daeng Sutigna. Mang Ujo jadi asistena Daeng Sutigna nu ngawakilkeun pikeun mimpin pagelaran musik. Bareng sareng Bapak Angklung nyaeta Daeng Sutigna, anjeunna nu ngamimitian ngamodifikasi angklung ti nada pentatonis ka diantonis. Mang Ujo anu kungsi narima beasiswa ti Gubernur DKI Jakarta nyaeta Ali Sadikin pikeun ngayakeun studi banding ngeunaan ngokolakeun awi di Thailand nyaeta di tahun 1871. Anjeunna oge ngagaduhan kebon anu dipelakan sagala rupa-rupi awi sangkan bahan awi pikeun nyen angklung siap sadia bahanna. Kangge leuwih jelasna, hayu urang ngupingkeun penjelasan ti Kang Robi salaku pengurus Sang Ujo. Mang Ujo ngaladena anjeunna seorang tenaga pendidik, kemudian anjeunna ge resep pisan kana budaya Sunda, memulai budaya Sunda. Halangkungna kana angklung. Bagi anjeunna teh murid ti Bapak Daeng Sutigna. Bapak Daeng Sutigna teh Bapak Angklung Dunia anu parantos inovasikeun angklung anu kawitna tangga nada pentatonis lajeng ka tangga nada diatonis. Dan Mang Ujo nyepeng amanah
si Bapak Deng Sutigna kami ngalajengkeun ngenalkeun angklung. Nah, kami Bapak Deng Sutigna eta anjeunna lebet dina inovasi. Janten panjang ya caritana. Janten Bapak Deng Sutigna anjeunna teh pengajar angklung tahun 50-an, 40-an. Ngajar kawitna mah ngajar musik. Mun musik alat musik teh awis gitar, piano teh awis atau carita teh. Janten Bapak Deng Sutigna teh ngemut pamingange angklung hiji mirah, kaduana biasa diajarkeun ka saha wae. Sareng metode ngajarkeun musikna gampil. Nah, akhirnya Bapak Deng Sutigna mah fokus dina diatonis memang. Nah, terus muridna Mang Ujo ngalageuna diamanatan sok cenah ngalakeun angklung deui. Nah, paling Mang Ujo mah nyata anjeunna prinsipna teh bahasa buhunna mah keep the old one and create the new one. Jadi konservasi sama inovasi teh kada sasarangan. Ngadamelah saung angklung Ujo di bumina nu 100 meter. Di payun sampai jalan. Anu kami mah manggupikeun tina aplikasi atau di tempat anu diangge ayeuna kanggo pementasan. Mohon tahun 60-an teh di bumi Mang Ujo eta mah maena mung di teras bumi. Banyak ngalageungan nu teh sakit. Salah sahiji jasa Mang Ujo anu tiasa ku arurang karaos balalea nyaeta saung angklung Ujo. Saung angklung Ujo anu diadekeun dina taun 1900 ngaliwatan pasang surut zaman tetep ngadeg nepi ka kiwari. Di komunitas sagala bahan awi ieu Mang Ujo lain wae ngalakukeun pintonan nyieun angklung narima semah tapi oge teu eureun ngaluarkeun seniman-seniman angklung nu ngora. Ngaranna mimiti di Pikawanoh dina taun 1855. Sabot manehna kudu ngagantikeun guruna nyaeta Daeng Sutigna. Ngalatih barudak pikeun main angklung dina lalaga KAA atau Konversi Asia Afrika di Bandung. Dina waktu sabulan ku modal buku pelajaran musik di hiji kios di alun-alun, Ujo terus ngalatih budak-budikna. Katembong sukses, angklung Mang Ujo saterusna jadi langganan pintonan dihareupeun semah negara Istana Merdeka. Peran Ujo anu kumusi jadi guru sarta pensiun di Kanwil Depdikduk Jabar ieu estuding rupa-rupa jasana. Saung angklung Mang Ujo nyaeta sarupaning imah sanggar atau nawit padepokan seni anu parenahna di Jalan Padasuka nomor 118 Bandung Wetan. Tetap aya di sisi jalan. Lokasi padepokan nu legana kira-kira 2 hektar. Ieu teh kawah disumputkeun di antara pemukiman anu nyingsingan di daerah padat. Bedana kalayan imah nu nyingsingan wewengkon padepokanna diriung ku lobana tangkal awi wulung serta kalapa. Tang tos kedanaraskeun perjuangan Mang. Asimpulanna nyaeta arurang sararea salaku pawaris kasenian Sunda tang tos kedanaraskeun perjuanganna Mang Ujo dina rarada ngembangkeun kesenian Sunda. Ku cara nembongkeun ka generasi anu bakalan datang yen kasenian Sunda teh warisan budaya anu kadah dipertahankeun sareng dilestarikeun ku arurang sadaya. Ulah nepi ka kasenian budaya Sunda teh kagerus ku zaman modern anu mana ayeuna mulai ngageser budaya asli Sunda. Ulah nepi ka kasenian budaya Sunda teh kagerus ku zaman modern anu mana ayeuna mulai ngageser budaya asli Sunda.